abdi bengek ditambah jeung bau kelek baju oge sararoek dicekek ku pamajikan modal elos sebul jelema pan sia mah bagong salah ikut campur bae hahaha bodoh amat lah ayo lah mending ngaliwat orang lah ayo siap abdi juga belum dari nih lapar ajakan tuh si Bemo Ipan Ipeh di majing aing ngogeun teh budakna ayo gas bari tangan budak lagi aing tuh si pedul tuh termoret tuh ayo tangkeun ayo ngaliwat Ayo, bisa bae. atuh aing sia men adul bari tangan Bemo bejeng Ipan ayo ngaliwat dik saung bae Oh enggak sayu. Haju aing monon. oh geus gampang eta mah kayak diomongkeun deh mun geus kumpul Oh enggak sayu. ayo eta si Bemo keur hujanan di lur tetanggalan. Ieu awak aing begang lain ku sering begadang tapi na mikiran hutang. Wow, yey, merdu amat suara aing. oh anjing kenapa sih didinya Bemo Enggak urang samper sembela. oi siapa Bemo nah anang kering didinya sia Kurang gitu sia sirik bae monyong. gitu Bemo disiragak doang yuk sia member sia acak-acakan No. Bagong Bemo dasar monyong dia. Terus segera turun ngilu moal sia ngaliwat ayo. Ngaliwat di mana dak? Aya ngilu. Awas gak turun ngade murah ke yuk acak-acakan memberna Aju aing monon dak. Oh geus ayo. Gede tah mah. Jangan simpan heula. Ayo. Kemana nya? Keur selamat ieu. Ih budak tuh. Poe Eko kamar sia. Oi, gede heula sia ge. Ayo, sia ngilu moal ngaliwat. Kemana? Ayo di budak ngaliwat sia. Ayo, gas. Kela. Ipeh mau gidiring beas. Adul mau lok asin, Ipan mau tempenya, aing mau uyah jeung korek. nah Eko terek modal mau kos gitu didinya madeg Onggeus, engke empong nu aya di imah dibawanan kabeh, rendang, kotok, kebo, bebek. Lah Eko, sosohoreun. Onggeus balik masing-masing, ke kumpul urang di dede. Onggeus ayo, lapar aing yeuh. kemaran ayo budaknya ada rangel lapar kieu Dul, budak canda ratang kitu. encan lapeh mana butuh aing lapar kieu Abar Dul, sia mah kana kejo alabaten kana duit mah. kebutuhan coy Ayo ih, mau budakna, tenduan doang. Canda ratang nu lain mah. tuh si Bemo tuh kanak si balakok dong encan datang Si Eko mah mal ngilu meureun ku angel-angel teuing. tuh si balakok tuh monon batu balakok mau manaan si eta Mau sulu doang jeung masako dul. jingkos ya mah batur barang bawa sia mau beuteng doang Ih dah dimain ge, ona naon ngeuna aya sulu doang jeung masako. jeung naon mau kos gitu di saung ngabadeg ngajak aliwat ongko mau kos gitu Kumaha ge dul deh mau ona naon di aingna. geus ayo lah
Ulang ada sangunas ya. Terus aing akan naon ge? Atuh hakanan beru hakna kusia kok. Ih, bating ku tega di sia ka aing. Saya lah, lapar ki aing lah. Ayo. Tah, geus karumpul di dieu ya. Kaparo jangan lalap dangder dah. Gimana dong buka kok dangdur paes ya? Ulo ba ngomong, tuturkeun bae aing lah. Naon siap lekok. Ih, ayo geus ge. Ayo. Aduh, pagawean loba keneh amatnya. Anggeus moal ieu 2 poe. Mana anak ngarawang bae meuli motor. Ripuh, Siti. Woi, ada dandir mantep tuh. Ayo biakin kabeh, biakin. Anu ngarora be, anu ngarora. Aduh, haus amatnya. Poho aing teu mau anggur merah. Cai putih. Poho aing. Woi, nana tak uyagan. Woi, alai, woi. No. Kau jalan menjeng kuplung eta. Ya, pakai ge. Halam hilang. Lain itu tuh lempangan ada. Pendek mah ieu mah teu doang teu rabani teh ya. Aing rabani deh. Aduh, pagawean loba keneh amatnya. Mana anak ih.